وجمع مؤنث سليم وعمليه فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في الأسماء الخمسة وتثنية وجمع وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. Jumlahnya ayeuna urang jelaskeun nyata dina irob dina alamat irob JR. Nah, pertama ditosnya alamat irob berapa entos, alamat irob nasab entos ayeuna alamat irob JR. Jadi alamat JRT alamat JR nyaeta aya 3. Alamat JR nyaeta aya 3. Kahiji kasroh, kadua iya, katilu patah. Alamat JR kabehna aya 3. Hiji kasroh, kadua iya, katilu patah. Anu kahiji nyata kasroh eta jadi alamat JR dina 3 tempat. Kahiji dina isim mufrad munsharif. Kahiji nyata dina isim mufrad munsharif. Anu kadua dina jamak taksir munsharif. Anu katiluna dina jamak muannas salim. Contohna isim mufrad munsharif. Contohna fi zaidin. Contohna isim mufrad munsharif fi zaidin. Fi zaidin barisna kudu JR karena ya pian pertamana. Jadi zaidin barisna kudu JR. Alamat JR na nyaeta kasroh. Alamat JR na nyaeta kasroh. Kasrohna kasroh zahirah karena teu aya huruf elatan dina akhirna isim mufrad munsharif. Nah, begitunya. Zaidin barisna kudu JR. Alamat JR-na kasroh lantaran isim mufrad munsharif. Nah, jadi JR-na JR lama baru JR-na. JR-na JR johir gimana johir. Terus nu kadua nyaeta dina naon? Anu kadua teh nyaeta dina jamak taksir. Nu kadua nyaeta dina jamak taksir. Contohna fir rijali barisna kudu JR kana ya pian kenehnya. Jadi barisna kudu JR. Alamat JR-na ya ku kasroh. Nah, alamat JR-na nyaeta ku kasroh. Kasrohna kasroh johir karena teu aya huruf elatan kasroh jeung ieu. Alamat JR-na kasroh johir karena teu aya huruf elatan sanggeus lafaz zaidin. Rijali kitu aya. Nah, jadi disebutkeun ieu teh naon? Alamat JR-na ku kasroh zahirah. Pirijali barisna kudu JR. Alamat JR-na ku kasroh lantaran jamak taksir. Anu katiluna nyaeta alamat JR ku kasroh teh nyaeta dina jamak muannas salim. Contohna fil muslimati. Fil muslimati barisna kudu JR. Karena aya pian keneh wae alamat JR-na ku kasroh karena jamak muannas salim.
ciri jamak salimna nyaeta alif beujeng ta. Nah eta dikasroh teh jadi alamat JR dina dikasroh teh nyaeta jadi alamat JR dina 3 tempat. Hiji isim prod, jamak taksir, jamak muannats salim. Tah ayeuna alamat JR anu kadua nyaeta iya. Nah ayeuna alamat JR anu kadua nyaeta iya. Pan alamat JR kabehna aya 3 lin. Hiji kasroh, 2 iya, katilu patah. Tah ayeuna alamat JR anu ku iya. Alamat JR anu ku iya nyaeta siang alamatan JR. Siang alamatan JR dina 3 tempat. Hiji dina isim 5. Hiji dina isim 5. Contohna fi abika, fi abika, fi ahika, fi abika, fi ahika. Langsung seterusnya ileh. Ileh. Tapi abika barisna kudu JR kana yapian alamat JR na nyaeta ku iya karena isim 5. Kedua si iya jadi alamat JR dina naon dan nempelna dina jamak muzakkar salim. Contohna fi zaidina, fi zaidina. Nu kadua nangnya si zaidina barisna kudu JR karena yafian alamat JR na ku iya lantaran jamak muzakkar salim. Tu nu katiluna alamat JR ku iya teh nyaeta dina isim tasniyah. Contohna fi zaidaini fi zaidaini, fi zaidaini, zaidaini. Fi zaidaini barisna kudu JR karena yafian alamat JR na ku iya. Alamat JR na nyaeta ku iya lantaran isim tasniyah. Tah ieu alamat JR anu kaduana nyaeta iya. Alamat JR anu katiluna aya nu katilu. Alamat JR anu katilu nyaeta patah. Patah eta ngalamatan JR dina setempat. Nyaeta dina isim goer munsorib. Nyaeta dina isim goer munsorib. Ari isim goer munsorib teh nyaeta anu teu narima tanwin. Contohna contohna kieu. Fi ahmada. Bi ahmada barisna kudu JR alamat JR na ku patah lantaran isim goer munsorib. Ari isim goer munsorib teh diantara nyaeta kusi. Nah nyaeta contohna nu teu narima tanwin. Aya narima tanwin teh tegasna nyaeta kos fiil madi seperti ahmada. Itunya ahmada teh kos fiil madi. Mangka di mana kos kieu isim anu teu narima tanwin. Nah di mana isim anu teu narima tanwin mangka eta di alamatan JR na kudu ku patah. Nah itu fi ahmada.
Yahmada barisna kudu jair karena ya pian alamat jarna ku patah lantaran isim ghair munsharif. Naon isim ghair munsharif teh nyaeta di antarana qasmi ilmadi tapi isim nyaeta qasmi ilmadi contohna ahmada kos akroma mulai gitu. Nah geus para hadirin. Nah ieu alamat JR nyaeta di alamatan jarna ku patah lantaran isim ghair munsharif. Mudah-mudahan ieu teh nyaeta ilmuna pikeun ka pohonya para hadirin apalkeun terus. Lamun cara poho teh mah bulak-balik dengekeun omongan sim pribados ieu nya. Lamun cara salah teh mah atuh benerkeun. Lamun teu salah mah pake nya kitu nya. Mudah-mudahan ieu ilmu nahu sing nerap ka para hadirin amin ya rabbal alamin. Sakitu bae ti simrurus akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.